Kelompok abdi bari mempersembahkan praktek drama Sunda. Kenalkan, nama Abi Andi Firmansyah selaku Abah. Kenalkan, nama Abi Rina selaku Nini. Kenalkan, nama Abi Nia selaku Nyai. Perkenalkan, nama Abi Yasa Agustin selaku Niteng. Perkenalkan, nama Abi Joseph selaku Kabayan. Dina hiji waktos di daerah Karawang aya hiji wanaja nunuju hamil ngora nu nembe muli ti paraji. Iya, Tima Ikar terus di USG cenah Nyai. Hah? USG? Eta gening anu leueur terus dikana beutengkeun. Nah, ngaranna eta teh. Ting atuh da cenah cik paraji profesional mah kitu. Iya Nyai, nyarios si calon buah hati Nyai. Alah, geus si geuning. Muhun atuh Nyai. Bisaan si antoloh teh. Ah bisa wae si Nyai mah. Ayo Nyai. Mangga. Sanepina di Karang Imah iteung ngidam hayang kalapa ngora. Aweun disigana si Jabang Orok teh nya. Asa hayang kalapa ngora teh ngoro teh nya. Ah urang bebeja kasih akang wae kitu nya. Kang Kabayan, Kang Budak, ayo atuh pangalakeun kalapa ngora kanggo iteung. Ini ceweknya tukang tunjuk kene. Si akang teh teu sayang ka iteung. Saking keulna Nyi Iteung angkat ka bumi emak sareng abahna. Mak, kunaon ai Nyai? Eueuh, kunaon Nyai? Si Kabayan, kuring teh keur ngidam hoyong kalapa ngora, tapi si Kabayana sare wae. Geus ceuri ke kumaha diomongan si Kabayana. Emak sareng abah langsung ka imah Kabayan. Sanepi di imah Kabayan, emak sareng abah ningali Kabayan anu sarek keneh dina bangku. Kabayan, udang sia. Udang sia. Cuma iseng-iseng alat-alatan. Ari sia geus karo si Iteung teh keur hamil ngidam kalapa. Lain mah diturutkeun ka hayangna. Sia disusup-susupkeun sia ku aing. Kadang dipangalahkeun. Buru geura makat neangan kalapana nu ngora nya. Kabayan mangkat neangan kalapa, tapi Kabayan teu terang tangkal kalapa nu keur buahan teh di mana. Sapanjang jalan manehna luak liuk neangan kalapa. Akhirna manehna manggi hiji tangkal kalapa nu buahna leubeut. Tah, kita main kalapa. Ngora deh. Ayo ngaranna. Ngali si menang senjata, kalah deh. Akhirnya menang kalapa teh. Kusabab bisi kanyahoan kuno boga tangkalna, akhirna eta kalapa dipalidkeun jeung ditita balik sorangan ku si Kabayan. Coba kira ya. Dia kenal di kebun aing. Rek balik kalapa. Itu Nyai, tinggal cai. Naon gini? Memang Ngantos itu atuh. Payun. Ya, mangga. Iya lah sih. Kadang aing pintar. Ini pajakin mali. Si Nyai. Halo, akang kos dongkap. Bayan, menang teh kalapa teh. Atuh mak, gede deui. Atuh kalapana. Hah? Canepi eta kalapa. Kabayan eta kalapa. Si kalapa teh dipalidkeun. Balik dia lah kuring. Geuning canepi. Akang, kalapa dipitah balik ti heula, sugan teh hidang. Ai sia piraku kalapa balik sorangan. Ih, nah jadi kakuring. Ih, aing ngimpi naon boga minantu kos kitu. Ya akang mah ngalah dipalidkeun. Ayeuna aya keneh teh kalapana. Sekarang geus palid da. Nah, atuh dipalidkeun. Harus diganteng. Bisa balik halangan. Da tadi enak bogana. Ye si akang mah nyantos atuh ke deui ngalana.
Pelajaran anu bisa dipetik tina drama ieu nyaeta leuwih hade urang jujur jeung meunang hasil nu alus tibatan ngabohong teu meunang naon anu dipikahoyong. Sareng ku cara ieu urang sami sareng maling sareng sakumaha anu urang terang maling teh tiasa nyababkeun akibat hukum anu sarius sareng ngabahayakeun kepercayaan batur ka urang. Urang kedah diajar pikeun kengingkeun sadayana kalayan cara anu jujur sareng halal supados henteu ngarugikeun diri sareng batur. Sekian dari kelompok Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi